sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri lain mawa amal pajakeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna aya kalau teh tong bawa iman Islam dina anteuna kan anu aing ieu teh datang aing ke cing rareret cing darelek curigaan henteu aing naon atuh ngan beda we beungeut-beungeutna sia teh nah aya malamai piling nu nyarita sakieu saleulilah nyaan siap dewek dik dikenangan gitu ngiga hah bener ya percaya itu beda keretekna dulu sabab lain sekali dua kali percaya mah dina rukun iman oge aing kudu percaya ka panayagan bener teh hiji kalongan genap di batasna oge dua ke para malaikat katilu ka rasul kepat kitab kalimana kana poe akhir kana kepastian hari jeung goreng tuh kanu gaib jangan percaya ke sinen kudu percaya ke penayagan atau percaya karena kakawin itu sugan kudu percaya ke tukang alok waduh percaya ke babaturan loba pangeran swasta ini naon maksudna coba ulah pangeran kan usok lepak dada dulu lah mubah mereka percaya lain naon maksudna ya dengekeun ku si lain kana kudu arti segala rupa persoalan oge tangtuna setiap aya haseup tangtu aya seuneu setiap aya haseup berarti aya udud aya baik pamere tuh di Margahayu naon di Paguron Kancana Agung aya ka dieu aya kan wah eta teh ngiring reueus ngiring bingah ku ayana TVRI Jabar ulang tahun ngawilujengkeun sadayana nya kudu reueus mun bangga panayagan sorangan ulah datang aing sok ngaheureuyan dume meureun ku aing da sakali waktu mah aing teh hate teh aya nyerina atuh aya amakeun nya ge kuat tadi kitu-kitu teuing mah penting wah aya nyeri deui mah penting temongkeun sabilulungan teh ulah nganukur dina wacana ulah nganukur dina teori ngaran-ngaran sabilulungan teh buktikeun dina gawe sapopoe eta teh sing saperti awak urang kabeh geus sabilulungan kumaha teh sanajan beda-beda cara jeung beda-beda ahli tapi sabilulungan ngamuara dina hiji tujuan seperti kumaha museur contohna panon paragi nempo seuli paragi ngadenge irung paragi ngamu paham nya bener tak kabeh berjamaah sabab kakasih Allah teh ajamaah artina bareng eta teh
ngajadikeun babadotan hiji we cai angin seuneu bumi milu nyieun Milu 44 hiji teh babadotan kira-kira 4 faktor. hawa udara Udara, kabeh milu nyieun angin, cai. nu matak kurang teh kudu universal di mana ngomong teh Macam ya. cara berpikir teh kudu universal geus darewasa geus sawawa ene teh ulangan monoton we para sehat dina soal anu kitu pantut dina soal teori tabang saurang teh loba teh didedet teori Wawa. Jadi, ngalumpuh Yuni ongko gerdambak rek teh kitu kumaha da ongko lapangan kerja sempit deh nya bayangkeun ku si lain penganggur loba tensi kriminalitas ngaronjat nah ongkoh negara subur ongkoh negara makmur tapi tingkat kemiskinan panglobana gerapet bayangkeun ku si lain bangsat ongkoh disebut miskin loba tapi muacet mobil terus paraleunghar gini kita bener kan? nya bayangkeun ku sia kumaha kahayang jelema nya Bingung ya. Ai geus tiris hayang panas ai geus panas hayang tiris make kipas ai keur halodo hayang hujan Hujan. hujan mung banjir Bener. ai banjir mung ai micin runtah di mana wae lebongan saha di lebongan bangkong kamu Dua. dek disebut sabilulungan kumaha gara sok Bener. micin runtah di mana wae wah karung kalawang ngering kawarungan ai geus banjir nyalakeun ka pemerintah ai tanah rek dibeli ku pemerintah kudu 10 juta semeter Bingung ya. untungan teu payu we teh tina teh hiji kebanjiran hayang mahal nya Bener. serba bingung aing mah Bingung mikir. bayangan eta Nabi Nuh teh ara Nabi Nuh Bingung. ara atuh nah ya Allah teu ngagugu wae jelema teh cenah umat-umat teh Ai hane kabeh. pangandikana Allah teh geus atuh cenah Nuh nyeun parahu kanya Kebakaran mana ya? nyeun parahu di luhur gunung atuh puguh pada jeung surikeun Aduh. Jangan laut. malah disebutna teh nu gelo Nabi Nuh Coba usum halodo di nyeun. bari usum halodo Ini yang kabila-bila keding itu teman. cok teh hujan turun-urun leb becai Baca nian itu. nu matak ayeuna mah tong mikiran teuing batur pashadu ala anfusikum saksian diri sorangan ulah nyaksian we batur nyieun parahu sorangan tincakeun urang atawa tincakeun urang sorangan Gering-gering gitu. ripuh mikiran batur teh heuh Bener kan. tapi aya teh di pikiran eun Bingung teh gitu kan. Pemikiran serba bingung geus sok bayangkeun ku sia bangsat geus nyebar di mana-mana ngomong di kampung pisan megeuningan wah kumaha kitu? motor bodong tewak tebus deui tewak deui tebus deui tewak deui ngan kitu we jeung kitu geus sok oknum gara pikir ku si lain dek teu arah kumaha mikiran zaman kiwari teu era eta ku baligoh Allah Naon dari gua Allah teh. Kumaha? Allah mah baligohna geus ti heula di antarana cai gunung tutuwuhan alam laut kabeh eta baligoh Allah nepi ka mawa mangpaat ka manusia nepi ka manusia janji moal aya deui nu disemah angin Allah
Oh, eta teh. Kunaon ku ngarasakeun baligona oge geus mangpaat. Ari ayeuna baligo heula diheulakeun ai katuna jadi bangsat. Ngerapet pikir ku ya. Naona. Ya, Ya. mubadir teh gituan teh. Wah, ya. Naon atuh akang. Inumnya ku si lain kayaknya. Oh. Percayakan. Lain cek tukang akuatnya sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Oh, efek kedua ke jeung payu. Nuhun kan tak di PRI Jabar. Mau bisa dagang cai ulang di dieu ayeuna tanpa ayeuna ulang tahun di PRI Jabar heuh. Bener. Tak gitu lumayan pan. Tuluy ayeuna di TV-TV di TV-TV di masing-masing bumi ternyata teh. Nya Ya bisa hiburan. harapung urang teh dulur-dulur dina TV penting ieu. Ya wangi ieu. Heeh. Bari ngarokok. Aya ti bagja penting ieu urang sareanya. Bener. Hindung bodak keur teh di daerah. Karunya teh si Pak Asep. Naon kalau Si Cileungeunganeh ti baheula can eureun-eureun di Lembur Batur. Tapi lumayan. da usaha. Kabeli sawah, kabeli mobil, kabeli imah, pemajikan guli seuh. Bener Tapi dari. belas omong si Asep. Keur geulit sama budak keneh jadi ora. Di mana geus ditinggalkeun ku nyawa mah Indonesia teh diusir ku pemajikannya. Diusir kumaha ya. Silahkan Bapak untuk pergi selamanya. Di ruang we aing teh teu dibenerkeun HS di imah teh. Cerikna teh semat kubur Eta imah ladang-ladalang teu dipake HS ku maru urnya. Nyeri hate aing. Dari. Mending podaran heula teh ayeuna pamajikan. Ulah. Dosa. Wakil dipaehan dosa. ngomong Dosa teh Sep. Dosa. Atuh. Pamajikan teh ulah dipaehan ulang. Ulah bikin ke kami. Naon? Bikin kau ke kami. Kami bikin. Oh, sia teh aya jadi bapak Teresi Oga. Paingan ulah kajelkongan di dapur we, saya ngadodoh pamajikan aing urang. tanpa kaki itu Eli Pajarkan saya nampi barang second juragan. Aduh, pajarkeun teh nampi barang second. Kita Ibu Eli ngerengnya. Ampun. Dari timuruan. Cari. Ini Eli diheurean ku si Ari Ambek sia mah. Alah. Oh, ku si monok. Bener luar. Alah. Aduh, pengadil shopping. Heuh. Shopping. Luar biasanya we dina seni urang heuh. Abeh teh nyeri hate mah grepek di mana urang pamajikan maot, urang pasti si Asep teh kawin deui. Ya pasti. Tuh hiji-hiji we nya. Nu macak naon mah kudu nyeri hate. Bener kan. Sok lila mana maot jeung hirup. Jadi akhirnya maut. Hah? Ya maut. Lila maot. Tuh, da sia mah teu mikir. Lila hirup leguk. Maot mah sakedeung kusek cenah sakitu maot mah. Mana yang nggak mau? Heeh. Hirup deui we ka cenah mah. Hirup-hirup. Ai anu disebut maot teh nyaeta awal tina kahirupan nu abadi. Teh langgeng deui we ka cenah teh hirup deui urang teh ngahiji deui jeung anjeunna ngageblek. Oh, tante. panjang Berapa pecakan. Oh, bersih rek pae teh heula. Mung. Mau pemajikan sih bisa. Nyieun si kopi cing lekoh. Salantang we heuh make susu jadi kopi susu. Kopi susu. Alungkeun di tengah laut anu salantang teh.
bahekeun heuteangan deui panggih moal ka mana Teuing. nah hiji ngageblek jeung Mahasai da urang teh maot teh ngageblek deui we jeung mahana sok alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang disebut abadi sia mah karek nyaho abadi eung naon ari abadi teuing mana Naon abadi? teuing abadi teh abadi teh teu pegat peg rang Angel. langgeng beurang abadi teu tuh aya abadi ya gitu kaselang tuh pu Puting. peuting abadi teu Be. tah hayang nyaho nu langgeng sia Wati. ai beurang peuting langgeng tah eta Oh. ulah sabola mikir teh nya sok bayangkeun ku hirai bukan tadi dituhungkul nah inung keur lajang bapak keur bujang si lain ingat hari dan teu henteu nya teu ingat tah hari tah waktu teu ingat hayang kadunyan teu mung jadi eta ingat goblok sia teh lain kudu nama ke diomong kan make ngajawab ai teu ingat mah teu sia teh cukupnya kudu ukanya nah make jeung kudu bingung segala duka teuingnya sok tinggalkeun amal anu hade di dieu tuturkeun anu paneuri lain mawa amal pajaukeun teh muga-muga we ku Allah teh cing ditampi iman Islamna aya kalau teh tong boro iman Islam dina anteurna ge anu aing sia teh tarima we da aing menyadiakeun tempat duanana kudu deusian heuh tarima we anu aing neraka jeung surga teh nya Bener. sok tinggalkeun amal anu hade ieu model duit negara duit rakyat dihakanan dicokotan sok tuturkeun anu kumaha ieu teh asa kaleuwihannya asa kaleuwihi teuing pada gede awas nu rek lila we hirup teh heuh pae mah nu mama mobil sa nu rek dibawa bener naon nu rek dibawa teh eueuh tong boro dewe tong boro Pak Asep Pak SBY we keur di mana maot baik layonna cana ka Unggah Pasar aya nu meuli Eueuh. moal tah bandingkeun jeung bangket teri hargaan mana sok Akan banget oh, teuing. naon wujud manusia reket deng-deng papak sarua loba nu nya mode ka kana cacing ka bae oge teh jelema mah pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwogah eta kabeh kelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa heueuh bayangkeun ku sia bener ulah dipake adigu boga jabatan luhur teh wah sakedeung begitu mah Saliwat. liwat dipake polontong dipake gede hulu dipake mulak cangkeng dina puluh nya ulah misionan rakyat tangannya nya Bener. eta lo di hadapan anjeunna mah cetek loba nu nyeri lain geuleuh aing mah bener terus mu nyangkut kana kasangsaraan negara aing mah amep sabab naon sabab nilai juang dina hate aing gede bener Oh, jangan kalu. ngagedur kene naon sirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di Taman Pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea pikeun neruskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya nu terpuji karya nu nyata apa arti sebuah nama tanpa karya Betul. iya nikmat nyarios teh kang aduh merenah ceuk aing oge di dieu nemeh karasa ya geuning buktina nah cenah cepot mah apa cepot merayat bebas mengemukakan pendapat Betul. sebab kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat Tangan rakyat. geuning buktina mah aya kahayang memeta ka rakyat bener bener nya
Ya, Bener. bener. Loba nu sungas sarenge. hayang dukungan hayang itu hayang ieu bener Bener. bejakeun ku si lain ka jejuwirna lamun eueuh rakyat kitu rek mimpi cucunguk ya teh Bener kan Ibu Dede. moal nu kasinggung gitu Ya. Duli tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing eta Alah mendingan asa jadi daging kan nyarios. ada manusia ya teh Naon tuh manusia. ulah kaget euy jelema Waduh. Emangna simut. ulah kaget jelema neh ya teh euy Hei. naon aya nyelukan euy nelayan meureun teuing Teuing. Aceng jeung nama. aya nelayan teh naon tukang kaleci Jauh-jauh. Betul. Si Atep mah gitu wae. Apa? ulah kaget manusia Syok naon sia teh cerowokan teh aya aya nu jemput jelema aneh kasaha bapak baru kana ubur-ubur meureun Ada. Di mana? Udah hareup. Ulah kaget hei, lauk todak. Makan. Bener. Kasaha teh teh nya? Nya kasia ada todak teu panjang cungingna todak mah. Tuh geuning kabeneran di tukang aya cumi-cumi. Jahat deh. Kasaha sih kata tangga dewe teh. Bejalan. Tetangga Abah. Ulah kaget manusia. Saha? Wibawaan. Meniuh wibawaan sesora teh. Oh, dengekeun aing ieu. Sok. Hei, genggerong teh. Kumaha mun pegat? Duli genggerong aing. Lalat aku. Yang kuyup ni gede. Dar teh liang teuyeung. Dola, teh nya pusia dola. Jahat deh. Tinggali dola bubungutan anak. Jika jengkol ngora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hebat mana bisa ngajawab we agama naon mana? Agama Buddha. Geuning nyaho waalaikumsalam. Heh, naon agama mah? Bener mana teh agama Islamnya? Islam. Oh syukur atuh ah. Betul. Saihwan pamit kitu mah. Lamun bener mana agama Islam sok tarucing aing pangikeun. Tarucing naon sia teh? Aya makhluk gede. Makhluk gede. Tulalean. Gadingna panjang, seulikna gede, tak gajah teh. Cing naon? Binatang naon? Nu kitu, simut. Geus saka, tauhid teh maneh euy.
kumanehna diomongkeun geura. Aya nu bubuk hideung disebutna kopi. Tuluy make gula, make susu, ditinyu ku si panas, dikucek-kucek naon cing. Sok siap pangikeun duwegan. Geus goblok sia teh. Lieur aing naon ge teh. Dibajakeun. Dasar nu garelo. Aya botol. Terus dipupuskeun. Ayo, ese. Tuh dipikeun. Dipikeun nanti ka jalan, ka jejak, batur ka cugak. Getihan ke rumah sakit. Rumah sakit mana cing? Immanuel lain, Ranca Badak lain, Satu Raja Wali lain, rumah sakit Bintang Cibabat lain, coba Boromeos lain. Di mana tuh? Di puskesmas. Puskesmas mana? Cipadai. Oh, da manehna nu mawa. Bapak Nuwing nu mawana ge. Si Juri.